Teknik nakol goong. Urang ulihan deui teknik nakol goong. Ieu nu disebat goong, ieu disebatna kempul. Ieu tihangna disebat kanco. Nya, ieu kanco goong, ieu kempul. Goong ditakol di hitungan 8. Teras kempul ditakol di hitungan 1, 3, 5, 6 sareng 7. Kitu janten urang ngetang heula ti 1 dugi ka 8 sesuai sareng ketukan. Misalnya tempona sakieu 7 8 gitu nya. Tah hitungan 8 berarti dibunyikan goong pas dina penggalan kata pan. 8. Tah pan teh berarti eta sama dengan sareng suanten goong ditakol. Jadi sami 1 berarti penggalan kata anu jina gitu nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak gitu. Dina nakol goong aya 3 pola. Nu kahiji pola kering. Tanapi keringan. Tah pola kering mah ngetangna sapertos bieu. Jadi teu ngange jeda. Contoh 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu biasa dilakukan berulang-ulang. Nu kadua aya nu disebat sawilet, goong sawilet. Tanapi wiletan teh istilah lain tina tempo gitu nya. Wiletan urang sebat wiletan heula we lah. Salajengna sawilet. Goong sawilet berarti ngange kosong na 1. Enten kieu maksudna 7, 8, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 7, 0, 8. Nah jadi upami keringan mah teu ngange kosong, tah ieu nama sawilet ngange kosong. Tetep nu ditakol mah angka 8 goong, 1, 3, 5, 6 sareng 7 kempul. Contoh sawilet 7, 8, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 7, 08. Eta sawilet janten ngange kosong 1. Ayeuna 2 wilet berarti kosongna 3. 7, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 8. Eta 2 wilet. Sawilet keringan berarti teu ngange 0. Sawilet 0 na 1, 2 wilet 0 na 3. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7